alhamdulillahnya Bapak Ibu Akang Teteh, kita semua sudah mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau barokah tur manfaat kanggo urang sadayana. Amin. Aya nama Teh Rena Reni di dieu etang-etang muhadharahan we atuhnya. Tapi omat Bapak Ibu Akang Teteh, tos Teh Rena Reni ulah waka cengkat. Kumargi tos Teh Rena Reni aya deui ceramah anu bade didugikeun ku guru urang sadayana. Siap? Siap moal uih siap? Siap. Sate acana Bapak Ibu Akang Teteh, di sini Teh Rena Reni mohon izin berdiri dulu boleh? Wios tati heula wios. Alhamdulillah. Ya udah yuk Teh Rena kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun waluh, daun tales, daun salam, daun tomat, duka tunduh, duka leles. Ieu nu ngajawab salam meuni teu tamat. Araya keneh ya teh araya. Oh aya, Tarena aya. Kita doain yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan duitnya selalu banyak. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Bisa berangkat ziarah Mekah Madinah. Amin. Amin ya robbal alamin. Siap sekali deui siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i adatil mukhtalifah walidzalika awjaba 'alaina al-ukhuwah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wa asatidah setempat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan guru-guru kita semuanya selalu sehat, amin. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Akang Teteh sadayana saatos baginda Rasul teu aya, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Naon Bapak Ibu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Sing saha jalma anu cinta ka para ulama sami sareng cinta ka para nabi. Saha anu cinta ka para nabi sami sareng cinta ka Gusti Allah. Saha anu cinta ka Gusti Allah dakhalal jannah, dilebetkeun kana surga. Bapak Ibu hoyong lebet surga hoyong? Hoyong. Muliakeun para ulama. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalma-jalma anu cinta ka para ulama. Amin. Sehingga engke tiasa kumpul sasarengan di surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Sadayana sasarengan. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum anu bongkar kaifa ma kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kamilah pendosa
wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana man ana man ana laulaku kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Selanjutnya yang Terena ini hormati para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Kades, Kadus, RW, RT anu hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji. Kita doakan Bapak Ibu mudah-mudahan aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat selalu sehat, amin, lancar amanah dalam menjalankan tugasnya, amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga yang kami hormati plus kami istimewakan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajat yang telah menikahkan putra putrinya yang bernama Teh Deva dan Kang Jajen, betul? Betul. Kita doakan ya Bapak Ibu untuk pengantin baru kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, amin, amin, mawaddah, warahmah, segera diberikan keturunan, amin, dan kelak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama, orang tiasa kempel sasarengan di tempat anu insyaallah pinuh ku kabarokahan ieu dina kaayaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu araya meni sawareh laleles ibu-ibu emahnya tos tararunduh buah-buah. Ibu-ibu araya, oh ayah seueur. Masya Allah. Bapak-bapak araya, ayah. Oh ayah di parangkarnya bapak-bapak mah. Nini araya. Masya Allah seueur pisan nini emahnya. Cobi pami anak mudanya ada. Oh ada. Masya Allah, mana Cung anak muda Cung, angkat tangannya anak muda Cung. Walah. Itu anu tos kolot ge ngiringan ngacung ya. Nu kolot pipiluan ngacung. Iya. Cenah naon sanajan tos kolot tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah. Mau tanya gimana semua kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha daramang damang? Damang. Sarae sae? Sae. Aralus alus? Alus. Calager cager? Cager. Aya duitna calager? Astagfirullahaladzim. Teu cager duit mah cenah. Menireuwas. Urang doakeun mudah-mudahan euy ti dieu duitna calagar kabeh. Amin. Bade naros ieu teh kampung Sirna Galih nya. Sirna Galih betul? Betul. Ai desana naon, Bu? Sukaratu. Oh Sukaratu nya. Kampungna Sirna Galih. Desana Sukaratu. Tos kenal teu acan sareng Teh Rena Reni? Aya nu atos, aya nu teu acan. Ieu nu tos kenal ti mana? Oh, na TV, na Indosiar. Itu saur budak ngora cenah asa ningal di TikTok eta mah. TikTok. Tapi seseueurna teu acan kenal Teh Rena. Yantos urang kenalan heula. Ibu Wios kenalan heula Wios. Boleh kita kenalan dulu boleh? Boleh. Tapi Ibu Bapak kali ini kenalannya beda. Lewat pantun ciri khas aksi Indosiar boleh? Boleh. Yaudah yuk Terena kita coba. Jalan-jalan naik bus mini berkeliling Sulawesi, perkenalkan kami Rena dan Reni, daiyah kembar siap beraksi. Masya Allah. Ternyata di kampung Sirna Galih mah keprok nate aya ciri khas. Ciri khas muhun. Anu payuna rame kalaleprok, anu tukang nama cicing hulang-hulang. Tuh dah gitu di dieu mahnya.
Eta teh saking terkesimanya, tersepona, terpesona. Pesonanya. Masya Allah tenan naon rame sakieu ge nya. Alhamdulillah. Salam kenal atuh Bapak Ibu Akang Teteh sadayana, salam silaturahmi. Ini Teh Rena, ini Teh Reni, Ibu. Mirip teu Bapak? Mirip. Mirip teu Bu? Mohon mirip dah kembar atuh Bu, jantan mirip. Tapi walaupun mirip Teh Rena Reni aya bedana. Hoyong terang hoyong. Hoyong. Jantan kieu bedana. Ieu Teh Rena rakana, Teh Reni raina. Teh Rena mah rakana dagunya itu agak ke depan. Si gadona teh rada kapayun alias cameuh, Ibu terang cameuh. Tuh, da si Ece mah surah seuring ngadangu cameuh teh cenah asa inget si Cepot. Atau menitung teuing nya Cepot mah. Henteu atuh benten. Kitu Teh Reni mah Ya beda. da Cepot sareng Teh Rena geulis Teh Rena. Oh beda jauhnya Ocenya beda. Ieu Teh Rena rakana rada cameuh, ieu Teh Reni raina rada bulet siga baso. Cek kape atuh bulet gitu. Oh bulet itu. Pani tinggal di dia teteh-tetehna ibu-ibuna baru leud geuning sadayana nya. Wios Ibu, bulet itu tandanya bahagia betul. Betul. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Janten ieu Teteh Rena, ieu Teteh Reni, ieu raina Teteh Reni, rakana Teteh Rena. Atos kenal atos. Atos. Moal patuker moal. Nah, ayeuna Teh Rena Reni gaduh pantun spesial heula kanggo Bapak Ibu Akang Teteh Wios. Wios pantuna sakali deui Wios. Oh iya. Yuk Teh Rena kita coba. Jalan-jalan naik bus mini, Pulangnya ketemu Pak Mali. hari ini ada Rena Reni bisa hadir di Sirna Gali. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu Akang Teteh jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Bapak Ibu Akang Teteh sadayana, supaya acara ieu tambih barokah, kita makin semangat urang solawatan heula siap. Ibu siap salawatan sareng Teh Rena Reni siap? Siap. Ini anak mudanya siap salawatan siap? Siap. Tapi satu acan salawatan Bu, biasana Teh Rena Reni sok ngetes heula. Dites heula jamaahna. Cobi warga kampung Sirna Gali, arapaleun teu Atau geger nyeman. soknya ditembalan. Hei ibu bapak. Sautikan di dia mah, awahan di dia mah Sawari. belah dia na hungkul. Sesana mah cicing hulang-hulang. Teu apal. Ibu disauran ku Teh Rena Reni teh ditembalan, sanes Ditembalan. cicing wae nya. Sok contohan heula atuh. Oh, dicontohan. Contohan heula. Sepertos kieu Bapak Ibu Akang Teteh. Hei ibu bapak, ibu bapak. Tah gitu. Siap Ibu? Siap. Siap Nini? Siap. Jadi sanes hulang Ya, nanti sesuaikan kalau kata Teh Rena Reni ibu bapak tembalna Ibu bapak. neng tembalna Neng. a tembalna A. siap. Siap. Ya anu nepakan siap. Masya Allah siap. Sok Siap. sing kompak. Hei ibu bapak. Yuk baca sholawat. Hei aneng. Yuk baca sholawat. Hei A. yuk baca sholawat. Meraih syafaat Nabi Muhammad. Aminan sadana aminan. Berkah sholawat maksiat minggat. Amin. Berkah sholawat jodoh mendekat. Amin. Berkah sholawat badan jadi sehat. Amin. Berkah sholawat rezeki berkah.
Yuk baca sholawat agar selamat dunia akhirat. Amin. Para sahabat, yuk baca sholawat agar selamat dunia akhirat. Hei ibu bapak, yuk baca sholawat. Hei aki, yuk baca sholawat. Hei nini, yuk baca sholawat meraih syafaat dunia akhirat. Sadayana assalamu alaika ya Rasulullah. Assalam mana suantana ya Nabi Allah. Sadayana assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masih semangat ibu? Masih. Henteu nundutan dah. Henteu. Kade tadi sholawatan jeung Teh Rena Reni cenah asa dipepehen deh ka Teh Rena Reni. Henteu nya makin semangat. Wios ieu Teh Rena Reni calik deui wios. Alhamdulillah hatur nuhun. Alhamdulillah Bapak Ibu Akang Teteh jamaah rahimakumullah. Hayu orang sami-sami niatkeun, urang niatkeun sasarengan dina wengi ayeuna hadirna urang ka ieu patempatan anu kahiji urang niatkeun kanggo thalabul ilmi, kanggo milari ilmu. Dina kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dijelaskeun. Man intaqala liyata'allama ilman ghafira lahu qabla ayyaktuwa. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina sameme lempangna. Amin gitu Bu. Jadi mah menihara rese ngaminan oge. Komo nutukan nama cara ricing we ngadoa teh. Eta teh tungtungna doa janten kedah dijawab amin. Balikan deui tungtungna palebah doana. Dihampura dosa dina sameme lempangna. Tah gitu pan raoseunnya aya di aminan mah. Mohon insyaallah Bapak Ibu Akang Teteh lamun urang sami-sami diniatkeun hadir ka ieu patempatan kanggo thalabul ilmi sateu acan ngalengkah dosa urang sadayana tos dihampura ku Gusti Allah. Amin. Hoyong dihampura dosana hoyong. Hoyong. Mau diampuni dosanya mau. Mau. Sering-sering angkat ka pangaosan. Berangkat ke majelis ilmu seperti malam ini. Alhamdulillah. Sabab Bapak Ibu di zaman ayeuna mah seueur pisan jalmi anu sibuk tapi hilap kanu ngaos. Betul apa betul? Betul. Punten ieu mah bade ngaos si ece mah aya weh alesana teh. Da kumaha Neng Rena Reni? Kunaon Nini? Nini mah bade ngaos teh repot. Repot Nguruskeun incu. Eta Nini repot ku incu. Sabaraha incuna? 20. Masya Allah. Loba incuna. Repot rek ngaos tehnya. Nya, da kumaha Neng Rena Reni? Oh ayeuna si ibu kunaon Bu? Ibu mah bade ngaos teh repot. Repot Can ngurus budak. can nguruskeun salaki. Loba pamentanya nya salaki mah janten repot. Atuh ai sagala repot mah iraha ngaosna. Makanya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu luangkanlah waktu, luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Mudah-mudahan uih ti dieu ngaos urang leuwih istiqomah deui. Amin. Ngaos urang teh leuwih rajin deui. Amin. Aminnya. Ulah abong-abong aya Teh Rena Reni hungkul we jadi semangat ngaosna. Entenya. Tapi punten Bapak Ibu,
kadang mah orang tos terepot bade ngaos teh. Tapi zaman ayeuna punten Pak teu sakedik ibu-ibu bade ngaos sok dibarengan ku adu gengsi. Betul apa betul? Riweuh milihan gamis, riweuh milihan lipstik si Ece mah kitu adu gengsi. Angkat ka pangaosan ninggal ibu-ibu saha bajuna anu paling glamor, saha ibu-ibu anu make upna paling menor, saha ibu-ibu anu tasna paling mewah, saha ibu-ibu anu gamisna nepikeun ka nyengser ka tanah. Astagfirullahaladzim. Jadi aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim aya terena. Da aya di dieu balalager sadayana. Tuh, diluruskeun niat urang kanggo tolabul ilmi. Selain diniatkeun kanggo milari ilmu, hayu urang sami-sami niatkeun hadir dina wengi ayeuna. Anu kadua urang niatkeun kanggo nyambung tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah. Dina ayat ieu dijelaskeun secara tidak langsung Gusti Allah marentahkeun ka urang sadayana kanggo nyambung silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Akang, Teteh, wasilah urang hadir di ieu pangaosan di ieu patempatan sami-sami diniatkeun kanggo tolabul ilmi, diniatkeun kanggo nyambung silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah permudah segala urusan kita. Amin. Dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sapertos ayeuna alhamdulillah acara tasyakuran pernikahannya ya teh keluarga besar Sohibul Hajat sedang menampakkan kebahagiaannya, nunjukkan kabungahanana. Alhamdulillah menikahkan putra putrinya. Kumaha cara nunjukkeun kabungahanana? Nyaeta ku cara bersyukur. Naon Bapak Ibu Akang Teteh? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah. Berdasarkan ayat ieu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, lamun orang bersyukur atas nikmati Gusti Allah, maka eta nikmatnya bakal ditambah Bu, terus ditambah. Tapi sabalikna lamun orang kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allahnya sapertos Sohibul Hajatnya. Aya nu naros eta teh. Emangna uyos kitu nu namina pernikahan teh dirame-rame. Emangna uyos kitu urang teh ngayakeun acara sapertos kieu uyos teh Bapak Ibu? Iya. Aya teu parentahna aya wa a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Janten anu namina pernikahan mah ulah disumput-sumput ece. Kedah dirame-rame sadayana aru ningaeun supados naon henteu janten fitnah. Pan engke teh di jalan Bapak Ibu ningal teh Deva dibonceng ku Kang Jejen berdua-duaan, moal aneh ningal dibonceng bari ngalagu anu keur viral teh. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku, kita akan bersama selamanya. Masya Allah,
dunia teh serasa milik berduanya kanggo panganten anyar mah. Itu si ibu-ibu suraseri asa inget zaman ngora neng cenah katanya. Wias gitu nya. Pan Gusti Allah nyiptakeun anu aya di alam dunia ieu berpasang-pasangan. Sapertos teh Depa sareng Kang Jejen. Mohon aya istri aya pameget. Eta istri ninggal ka pameget kedah ditinggal tinu 2 perkara sabaraha Ibu? 2 perkara. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Anu kahiji adin eta pameget teh ditinggal tinu agamana. Agamana kedah sae. Rajin sholat berjamaah, Rajin puasa sunnah rajin bersedekah, dan berani main ke rumah. naon berani main ke rumah kumaha teh Rena eta teh apel malam mingguan Lain. oh kumaha sanes. menirawas Maksudna teh yang sudah siap menghalalkan. oh eta oce Karena sapertos itu geker itu Kang Jejen ka Teh Depa kitu. oh Masya Allah Da insya Allah atuh Teh Reni Kang Jejen mah agamana teh sae. amin gitu Bu eta teh doa atuh kanggo panganten ya Insya Allah Kang Jejen mah agamana teh sae. amin tuh eta anu kahiji ditinggal tinu agamana. Anu kadua wa khuluquhu eta pameget ditinggal tinu akhlakna oge kedah sae. Sabab Bapak Ibu percuma lamun eta pameget rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, tapi upami terang sopan santun mah percuma. Betul apa betul? Betul. Terus kumaha atuh Teh Reni akhlak yang bagus yang saya teh kumaha? Maksudna ibu pameget anu gaduh akhlak anu sae teh yaitu laki-laki yang bisa mengendalikan amarahnya dengan baik, yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Janten eta pameget teh anu henteu gede ambek. Lamun di bumi engke teh Teh Depa teh nuju ngambek caritana teh. Eta Kang Jejen teh ulah malik ambek cek kudu sabar. Ayeuna bade naros ibu cek nini lamun di bumi keur aya ka ambek eta salaki ibu sok sabar atau malik ambek. Astagfirullahaladzim menik kompak gitu cenah malik ambek neng Gusti ya Allah teu di dieu mah bala lager atuh Teh Rena. bapak-bapana saroleh. Amin. Insyaallah Kang Jejen ge akhlakna sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuh, eta istri ninggal ka pameget ditinggal tinu 2 perkara. Agamana sae, akhlakna oge sae. Teras ayeuna sabalikna pameget ninggal ka istri kedah ditinggal tinu 4 perkara sabaraha cek? 4 perkara. Tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Anu kahiji 5 liha ditinggal tinu hartana. Tapi Bu omat nu namina harta mah di zaman ayeuna sementara betul. Harta mah lami-lami pasti seep betul. Harta moal dicandak maut betul. Harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Allahul kafi Rabbunal kafi, qasadanal kafi wajadanal kafi, likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Zikir sasarangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul kafi Rabbunal kafi, qasadanal kafi wajadanal kafi, likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Harta mah sementara. Makana ulah ditinggal tinu harta na hungkul. Tinggal perkara anu kadua wali hasabiha tinu nasabna tinu keturunanana. Tapi omat Bu nu namina keturunan mah sementara. Nuhun. Eta pameget ninggal ka istri wah budak pejabat. Nu namina pejabat 5 tahun ngajabat 10 tahun ngajabat lami-lami dipecat. Betul apa betul? Betul. Akhirna eta si akang kecewa we.
kecewe Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min zalik. Makana eta istri ulah ditinggal tinu nasab keturunanana hungkul. Tinggal perkara anu katilu wali jamaliha tinu kecantikanana anu gelis eta istri teh. Tapi dak teh Reni, gelis mah di zaman ayeuna ge sementara atuh. Muhun atuh sementara. Keur ngora we kararenceng. Ai geus kolot mah keriput kulitna teh. Wiosnya Ibu Nini biarpun sudah keriput, insya Allah tetap cantik bak bidadari di mata suami. Amin, insya Allah. Kecantikan mah sementara akang, bapaknya. Kecantikan itu ibarat bunga. Lambat laun itu bunga pasti akan layu. Bunga lami-lami pasti layu, betul. Kecuali bunga plastik. Eta bunga plastik mah moal layu-layu. Bunga plastik mah rek ditoel sakumaha wae ge, rek dicebor sakumaha wae ge, angger we seger. Muhun atuh ai bunga plastik mah. Makana di zaman ayeuna punten teu sakedik teteh-teteh ibu-ibu anu toh-tohan di operasi plastik. Yeay, kumaha eta? Irungna dimancungkeun. Sigadona diruncingkeun. Muhun. Da aya geus kolot mah balik deui ka setelan awal. Muhun. Irungna nu dimancungkeun jadi deplek dekok ka jero. Astagfirullahaladzim. Sigadona nu diruncingkeun jadi ngambai aplek-aplekan ka handap. Murindi. Kantun we nyanak gagang sapu di dapur taekan gek persisnya na sihir dinu TV. Astagfirullahaladzim. Teu aya di dieu mah. Teu aya nya di dieu mah. Tinggal-tinggalnya warga kampung Sirna Gali mah cantik-cantik nate alami dah. Masya Allah. Tanes cantik alami hungkul. Naon? Gelisna teh calon bidadari surga. Amin. Tah kitu atuh ceu seuri ka teh Rena Reni teh nya tah tadi meuni baeud we. Caleuri di dieu banyak. Katinggal gelisna teh nya. Gelis di dieu banyak. Tanes gelis unggul di dieu mah gartol ngaosna. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan barokah. Amin. Tuh nya. Kecantikan mah sementara. Makanya tinggal perkara anu kaopat anu paling penting walidiniha ditinggal tinu agamana kedah sae. Betul. Eta istri bisa menjadi makmum yang baik, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Saur si Akang, si Aa, da kumaha teh Rena Reni? Kumaha? Milarian istri di zaman ayeuna anu tadi, anu hartana seueur, anu keturunan sae, anu gelis siga bidadari, anu agamana sae, sesah di zaman ayeuna mah betul. Betul. Da ayeuna mah sanes zaman Nabi yang Allah perlihatkan dengan segala mukjizatnya. Muhun, teu aya anu sampurna di zaman ayeuna mah. Aya anu sampurna, Naon? nu sok diisep ku bapak-bapak. Rokok Oh, eta rokok. Beda. sampurna menirawas nu Oh. mana rokok eta mah Teu nya. aya nya, teu Teu aya aya anu nu sampurna. sampurna. Makana Bapak Ibu eta pameget sareng istri teh kedah saling melengkapi. Tuh sapertos teh Depah sareng Kang Jeje. Mohon saling melengkapi. Iya, insya Allah nantinya walaupun sudah tua sanajan tos kolot akan terus bergandeng tangan. Amin. Diberikan keharmonisan, Amin. diberikan kebahagiaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih Insya semangat aja. Salawatan deui moal. Ya, tapi beda aya nama. Oh, Ibu siap salawatan deui siap. Aya Tapi nama rada beda. Beda aya Sok nama. kumaha atuh dipimpin sok ku Teh Rena weh. Aya nama beda teh kieu Teh Rena Reni sakali dituturkeun ku ibu bapak akang teteh sakali. Oh, siap sok atuh sakali sewang gitu. Heeh gitu. Sok. Coba dituturkeun nya sakali sewang. Wan. Assalamualaikum. Kamarana ieu cara dicing wae ujung sakali sewang. Sakali sewang. Sok Teh Rena ulangi deui. One me, one you. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi. Ya Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasul. Ya Rasul. Hijikeun. Astagfirullahaladzim Pak. Eta si Ece hijikeun. Ibu maksudna hijikeun lain, hijikeun lain. Eta tadi Bu hijikeun assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Roh. Bener curiga geus tara runduh di dieu mah Rena. Ya Allah, Ibu siap salawatan siap? Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaihi. So keluarkan suandana. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum
teraskeun. Masya Allah tuh nya sapertos sahibul hajatnya nyaarkan bersyukur. Tapi anu namina syukur mah Bu tadi patok. Henteu teu dipatok terena reni. Abi mah bade bersyukur ngayakeun acara leuwih badag ti dieu. Tadi patok ece anu namina syukur mah tinu hal-hal alit weh. Kadang mah sok ku urang teh hilap kanu hal-hal alit eta teh da. Contohna naon hal alit teh? Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna urang masih keneh dipasihan nikmat sehat. Contohna nikmat sehat naon? Soca we Bu tong tebih-tebih. Coba Ibu socana masih keneh sehat masih jelas dalam melihat masih. Coba bade naras ieu teh Rena Reni katingal teu Bu? Katingal. Geulis teu? Gelis da istri atuh terena kumaha. Pan biasana ibu-ibu teh ningal dinu TV, ayeuna ningal aslina. Geulis dinu TV apa geulis aslina? Dua-ananya. Sami di dia gareulis. Gareulis tuh, mempeng bengras. Mohon sehat ieu soca dianggo hal-hal anu manfaat. Ulah ieu mah punten di zaman ayeuna soca dianggo naon? TikTokan deui. Astagfirullahaladzim. Biasana anak muda. Jadi aya anu sok TikTokan wae aya. Ulah nu kolot naon ge pipilun TikTokan geura. Jadi aya anu unggal poe rebahan di kasur bari scroll TikTok aya. Nu mana jalmina nu mana? Astagfirullahaladzim ulah ditunjuk atuh Cok. Ditunjuk nu ieu aja nah. Eta mah dapat tarik-tarik TikTok nu viral ge apal dah. Sigana teh nu viral di dieu mah apal. Kumaha nu viral? Gara-gara sebotol. Astagfirullahaladzim. Allah, nah eta ditepak. Nah make jeung ditepakan. Ruas. Ya Allah. Dia jalan sem. Astagfirullahaladzim. Nya tarik nya ngeunaheun deui. Menikah ciri pisan si Ece sok TikTokan teh dah. Gusti ya Allah daripada TikTokan mending ieu soca nyeurkeun maca Al-Qur'an. No ya dia rajin maca Qur'ana rajin. Insyaallah rajin. Osok maca Qur'ana osok. Didoakeun nu aya di dieu mah ahli Qur'an sadayana. Amin. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana janten hafizah Qur'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus nikmat naon deui anu biasana ku urang teh hilap Bu? Nyambung nikmat cepil. Punten karesep ibu-ibu deui wah ya cepil teh da. Ngadangukeun gibah tatangga. Ngadangukeun gosip tatangga. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Nyambung ka nikmat mulut biasana Pak punten si Ece mah dianggo ngomongkeun batur, ngomongkeun eta ngomongkeun. Astagfirullah. Jadi aya anu sok ngomongkeun wae batur aya. Anu sok ngomongkeun tatangga gigireun aya. Anu sok ngomongkeun kepala desa aya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kepala desa diomongkeun itu naha jalan rusak, bantuan eueuh, sigana dihakanan ku kepala desa. Astagfirullahaladzim ulah kitu atuh. Henteu di dieu mah bager kepala desana. Bager di dieu mah kepala desana. Komo ieu mah si Ece teu capek-capek da ngomongkeun tatangga gigireun. Asli. Ieu mah teu sakedih ningali tatangga jalan-jalan diomongkeun, ningali tatangga hiling-hiling diomongkeun, ningali tatangga kabeli emas rencem diomongkeun, ningali tatangga ngayakeun acara badag diomongkeun, ningali tatangga kawin deui. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak ya kumaha urusanana. Si Ece mah teh rena ningali tatangga kabeli kulkas. Si Ece nu paranas tiris. Tatangga kabeli kipas angin. Si ibu nu asup angin. Peting-peting dikerok ku salakina bijil gambar kulkas jeung kipas angin. Kanya nyeriana teh eta mah nya. Pot ka si Ece ningali weh tatangga kabeli kompor. Da si Ece nu kaduruk ngarasa panas cenah teh. Saking panas-panasna ku tatangga si Ece nepi maksakeun nginjem ka Bang Emok. Astagfirullahalazim. Jadi aya Bang Emok aya eta nu kalimatna teh saya berjanji cenah kitu. Itu apalannya apal atuh Bu. Pan janji iraha mayarna teh ya Bu. Poe Salasa, poe Rebo, poe Kamis. Oh Salasa cenah. Si Ece mah kitu da anu nagihan kuat ka nyanyi unggal poe. Nyanyi eta mah
ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui aya niat nganjuk deui. Ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui aya niat nganjuk deui. Si Ojo mah nauzubillahi min. Mudah-mudahan orang sadayana ditebihkeun dinu namina Bang Emok, amin. Amin. Ditebihkeun dinu namina Rentenir, amin. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Makana Bu, ulah dianggo ngomongkeun batur, ngomongkeun tatang Gak siap henteu. henteu. Aku mah coba ngomongkeun batur ke datara. Tara naon? Tara kaliwat. Ya Allah, kade ibunya bapak semakin sering orang ngomongkeun batur bakalan timbul penyakit hati, iri dan dengki. Nauzubillahi min dzalik. Siap dijauhi iri dan dengki, siap. Siap dikurang-kurangan ngomongkeun baturna, siap. Insya Allah siap. Cikini kegondang dia. Asik. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Keprok heula atuh kanggo ibu-ibu warga kampung Sirnagali, Masya kompak gak ngurusin hidup orang. Aca liarnya mikiran hirup batur mah, betul? Betul. Mending mikiran heula dirinya lira, betul apa betul? Betul. Betul. Kalieur-lieur kapanas-panas ngomongkeun emas tatangganya. Mending mikiran heula dirinya lira. Saya namah nyeueurkeun maca zikir sareng sholawat. Oco osok zikirna osok. Osok naon ya teh? Osok kaliwat gitu. Ibu leuwih rajin mana jujur? Zikir atau ngomongkeun batur? Astagfirullahaladzim, iya bapak geus robah deui jawabanana. Robah. Da kumaha teh Rena Reni ibu mah ditanya zikir rajin, ditanya ngomongkeun batur ngarakunya di dia mah ngaraku Rajin osok. daripada kapanas-panas ngomongkeun batur nyantos atuh hayu dina wengi ayeuna urang zikir sasarangan, siap. Urang zikir heula sasarangan aja, siap. Tong kaluarkeun suantana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sakali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Masya Allah. Terus nyeueurkeun shalawat. Ayo aca osok shalawatanana osok. Alhamdulillah osok di dieu mah. Bener aca resep shalawatan, resep. Coba jujur ibu leuwih resep mana? Shalawatan atau dangdutan? Alah eta bapak dua nana cenah. Dangeunahun cenah dua nana teh. Pantasan eta mah ti isuk nepi peuting si bapak bari ningeuh kopi. Si Ece bari ngais budak bari ngakeul sangu anu dinyanyikeun. Panonna alus irung alus biwir. Tuh udah ditembalan. Ditempo ti hareup ti gigir meuni. Ngan hanjakal pisan kalakuan. Astagfirullahaladzim. Ieu teh salah di Sirnagali patarik-tarik dangdutanana. Cik sakali deui. Sakali deui. Kulit kelir koneng cangkang. Huntuna bodas tipung. Biwir barem-barem jawer. Panon coklat. La ilaha illallah ngadon beuki tarik.
Itu teh Rena komo kuat ka aya nini geus eueuh huntuan maksakeun kumaha kopi susu. astagfirullah Nini mending ngeunaheun dangdutanana. ulah dangdutan wae atuh anu apal teh nya dangdutan mah moal meunang nanaon tapi beda jeung shalawat Mending solawatan mengengengkeun pahala. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas kepadanya oleh Allah sholawat 10 kali. cobi lamun bener ibu resep sholawatan bade naros ibu sholawat syifa apal henteu Masya Allah eta sholawat syifa teh sholawat tibil qulub apal upami salawat busyro apal Masya Allah orang teh salawatanana terena di dia kayak orang cirian anu mulutna gagar nyeman berarti rajin dangdutanana. Astagfirullahaladzim ya Allah makanya keluarganya suandana supados barokah sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha sadayana wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salawat busyra sadayana Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadil sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Alhamdulillah tenangnya bunya hatena lamun nyeurkeun zikir sareng sholawat mah mudah-mudahan orang sadayana kagolongkeun jalma-jalma ahli zikir sareng sholawat amin ya robbal alamin. Alhamdulillah tadi sudah membaca sholawat busyro kemudian sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat syifa yang sakit segera Allah angkat penyakitnya amin. Yang sehat selalu Allah berikan kesehatan amin ya robbal alamin. Tuh kedah nyeurkeun bersyukur. Tapi Bapak Ibu akang teteh jamaah rahimakumullah anu namina kahirupan mah tidak selalu berjalan mulus Ibu betul urang teh pasti dipasihan ujian sareng cobaan ti Gusti Allah. Dina nalika urang dipasihan ujian sareng cobaan ti Gusti Allah urang teh kedah nyeur-nyeurkeun rasa sabar. Harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Allah, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan kami mengetahui orang-orang yang bersabar di antara kamu dan akan kami uji perihal kamu. Tuh kedah nyeurkeun bersabar termasuk dina kahirupan rumah tangga Bapak Ibu pasti orang teh bakal diuji ku Gusti Allah. Anu kahiji Bapak Ibu pasti dina kahirupan teh bakal diuji lewat penyakit. Penyakit. Bade naros jadi aya anu sok nyeri cangkeng wae aya. Anu sok nyeri tuur wae aya. Anu sok nyeri mastaka wae aya. Anu darah tinggi aya. Anu roromeheun aya. Pangsuurna ini roromeheun. Perpecahan antar suku. Oh naon eta teh? Roromeheun. Ya Allah sing sabarnya ce eta teh ujian ti Gusti Allah.
mudah-mudahan anu gaduh panyawat uih ti dia sing diangkat panyawatna ku Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus naon deui Ibu ujian teh dina kahirupan boh dina rumah tangga. Ibu pasti bakal diuji lewat akhlak suami Ibu. tah eta. Lewat akhlak salaki Bu. Itu ibu-ibu jeung nini-nini geus surah seuri deui wae. Asik ngomongkeun si bapak cenah. Asik ngomongkeun si aki ieu teh. Tapi dah bener di zaman ayeuna punten teu sakedik bapak-bapak anu hese neangan gawe. Benar Bu. Bapak-bapak anu unggal poe sare wae. Tah eta. Unggal poe maraban manuk wae. Unggal poe mancing lauk wae. Paminta kanu jadi istri, mama masak yang enak ya mama, tapi pagaweanana sare jeung sare. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim aya ieu mah leuwih kacurahan hati seorang istri. Ya Allah sing sabar ece nya. Sabar. Komo mendakan rencang sangu di bumi ulah kukulutus kanu jadi salaki teh ceuk. Ih si bapa mah tahu deui. Asin deui. Eta deui. Kot kajangar salaki. Wayahna ece hirup mah kedah meurih. Naon cenah kedah meurih. Wayahna we hirup mah saaya-aya. Wayahna tahu deui. Tak kompak di dia umahnya. Nganu hareupe anu tukang naon teu acan. Mana tuh ya anak muda keluarkan suantana. Anak mudanya mana ada? Oh ada sok ulangi deui. Keluarkan suantana. Wayahna tahu deui. Wayahna tempe deui. Wayahna kangkung deui. Wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk jeung toge. Aduh, wayahna uyah deui. Wayahna tarasi deui. Wayahna genjer deui. Wayahna dengan sangu sapopoe ukur kerupuk jeung toge. Untung geus bisa menggigit. Lah keprok heula cenah. Oh masya Allah. Tuh kedah disyukuri wayahna saaya aya. Naon ieu ujang meuni rame-rame teuing digigireun teh rena-reni nya. Meuni heboh kitu ibu si ujang mah nya. Ya Allah tuh kedah disyukuri. Itu bapak-bapak jeung aa tos ngaharewos. Nah ngomongkeun teh cenah bapak wae, aa wae. Kali-kali mah ngomongkeun teh atuh si ibu ya, si nini nu diomongkeun teh. Tapi punten larasnya dina kahirupan urang pasti diuji lewat akhlak istri. Punten teu sakedik di zaman ayeuna istri sok umbak-ambek kanu jadi salaki. Seueur istri anu sok kukulutus kanu jadi salaki. Di dia aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Kitu Bu nya di zaman ayeuna mah teh rena si ece teh anu jadi istri ningali salaki balik gawe capek. Bukannya disuguhkan keromantisan, malah disuguhkan hate nu kapanasan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam bapak. Mana cikopi? Cikopi. Duit mana duit? Astagfirullahaladzim. Duit nak diekeun heula duit. Nembe gejol geus ditagih duit nyapanya. Ya Allah. Duit soalnya kitu zaman ayeuna mah duit duh. Astagfirullahaladzim meuni halimpu kitu kanu duit mah. Halimpu. Ya bapak teh mung aya gocap awet-awetnya masak yang enak mamah. Ah gocap mah boro-boro cikopi tah Ciherang we Ciherang. Astagfirullahaladzim Ciherang. Ya wios dieut heula wios. Boleh minum dulu boleh. Alhamdulillah hatur nuhun. Ibu aya cai herangna aya. Anu teu aya nyuhunkeun ka panitianya. Ya Allah. Ya wios dieut heula wios. Ai ibu sok nyuguhan tara ka salaki ibu osok. Aya nu osok aya nu tara cenah. Ya Allah. Ibu yos ya dia teh yos. Yos. Ulah ieu mah Bu jol salaki teh aambekan we jeung aambekan ulahnya. Saena mah minimal disuguhan cai. Di dia mah lengkap tingali itu susuna aya, jerukna ge aya. Masya Allah alhamdulillah. Tuh tadinya awet-awet tah 50.000.
Atuh itu kumaha balanja menang nganyuk bayar keuneun tuh. Astagfirullahaladzim geus naon deui ieu Bapak cenah balanja Menang dianyuk. Can itu aya paket COD bayar keuneun dinu paket eta dinu panto. nu mayaran salaki deui. Salaki deui dari puh salaki mah mayaran we paket Pak. Nah kitu zaman ayeuna mah Shopee nganjuk, Lazada nganjuk, tiung oge, baju gamis, saragaman, parabot dapur, lomari oge, baju daster, calana si bapak. Astagfirullahaladzim. Eta ya Allah si Oce menitarik calana si bapak kuat ka dianyuk. Astagfirullahaladzim. Atuh Oce sing karunya ka salaki ce. Eta awakna teh kuat ka begang ciga congcorang. Kuat ka mayaran wae hutang Oce. Begang awakna teh ditaros ku tatangga salaki Oce. Mang dia heula mang. Naon ce? Nah ditinggal-tinggal awak teh beki begang. Loba teuing bergadang nyamang ditembal ku salaki Ece. Ieu awak abi begang lain ku sabab bergadang. Ieu awak siga congcorang ku sabab mikiran hutang. Astagfirullahaladzim. Mikiran hutang cenah. Ditanya deui ibu ku tetangga mang dia lah mang. Naon ce? Geus mah awak begang punten eta huntu naha parunglak. Loba teuing jajan seblaknya mang Ditembal ku salaki Ece nya bong roges meureun. Ieu huntu abi punglak lain sabab jajan seblak. Boga pamajikan galak dicarekan malik nyentak. Astagfirullahaladzim. Jadi aya istri anu sok suntak-sentak kanu jadi salaki aya. Anu sok kukulutus kanu jadi salaki aya. Teu aya di dieu mah. Istri nu siga kitu mah ayana di kampung itu Bu. Di ditu Bu. Ngan istri nu aya di kampung itu ayeuna nuju ngaos di dieu. Oh sampai kananya punten teu aya. Berarti aya di dieu. Teu aya. Percaya di dieu mah istri-istri solehah sadayana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Contoh ibu istrinya baginda Rasul. Betul. Sangat sopan santun kepada baginda Rasul. Saking sopan-sopannya tewantun ngalangkung payunan baginda Rasul. Dina wantuna oge nyebat punten. Sakedap ieu aya nu nyool laser silaunya jang punten. Masyaallah. Mohon. Bade naros ibu. Ai ibu sok nyebat punten tara ka salaki. Lah tara cenah. Singana teh babelencengan teh Reni. Astagfirullahaladzim. Aya salaki ngeunah-ngeunah ngagoler lalajo TV. Boro-boro punten. Nu aya dijejek si beheungna teh. Astagfirullahaladzim. Pot kati sadang cenah nini nyeri. Ya Allah. Lain ngentah hampura da eta teh ngadan malik nyalahkeun. Bongan saha sia syare di dinya cenah. Astagfirullahaladzim. Cigana mah teh Rena lamun ayah salaki keur ngagoler si Ece keur sasapu kuat ka disapuan jeung suku-sukuna. Jadi aya nu kitu aya. Alah, nu mana jalmina bapak tunjuk atuh ku bapak. Ulah katang pa ulah ya. Tah aya di dieu mah insyaallah istri-istri soleha. Amin ya rabbal alamin. Terus naon deui ibu ujian teh ibu bapak pasti bakal diuji lewat akhlak murang kali. Lewat akhlak anak-anak kita Bu. Pan insyaallah nanti teh Deva sareng Kang Jejen akan dikaruniai anak amin. Amin. Anak yang soleh dan soleha. Amin. Makanya orang oge Bapak Ibu sebagai orang tua kedah tiasa ngadidik murang kalih ti aalit. Dipasantrenkeun, disakolakeun. Sebab kenapa kita sebagai orang tua khususnya ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Punten, zaman sekarang pergaulan semakin bebas. Tongkrongan sudah tidak jelas. Banyak anak muda yang minum minuman keras sehingga hidupnya menjadi bablas. Nauzubillahi min dzalik. Ngeri Ece pergaulan zaman ayeuna mah. Seueur anak muda pamegat anu tawuran, seueur oge neng anu ider-ideran teu diteang-teang. Bahkan punten teu sakedit di zaman ayeuna neng anu sampai terkena parabola. Alah. Naon parabola? Parabola eta parawan jebol ti heula eta parawan jebol. Astagfirullahaladzim. Enggak teh Bu, si Neng ditanya ku tatanggana. Saha jaluna
mana jaluna saha jaluna mah tuluy kabur. Sial cek pamitos kitu saha anu tanggung jawab. Nyapir aku aki-aki mada teu mungkin atuh jang can aki-aki ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana ditebihkeun ti nu namina pergaulan bebas. Amin. Mudah-mudahan murang kali urang sadayana soleh terus soleha. Amin. Makana kedah dididik anu sae-sae. Contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu akang teteh, baginda Rasul kamurang kalihna sanes saukur ngadidik sarang miwarang hungkul sanes. Tapi dicontohan oge Bu, contohna kumaha ngong adan baginda Rasul miwarang kamurang kalihna ka masjid. Eta baginda Rasul sami ece ka masjid oge dituturkeun kumurang kalihna ka masjid. Kadang mah beda jeung bapak-bapak zaman ayeuna ca. Alah kumaha? Nitah budakna ka masjid tapi si bapak lalajo mengbal. Tah eta nya ningalian HP. Aya di dieu nu kitu aya. Allah ya Allah teu aya tuh teh. Aya di dieu mah bapak-bapana soleh. Amin. Tuh. Makanya di sini Teh Rena Reni percaya Bu, anak muda khususnya pemuda yang laki-laki anu aya di dia pasti rajin-rajin ke masjidnya. Masya Allah. Bade naros iya para pemuda araya. Aya. Bade naros jang iya nu kararasep rajin ke masjidna rajin. Lah rajin cenah Masya Allah. Benar eta nya garetol ke masjidna gatol. Oh getol cenah. Coba lamun bener ya si Akang si Aa rajin bin getol urang buktikeun ka ibu-ibu jeung nini-nini. Sok we taros. Coba ibu nini ece Teh Rena Reni bade naros suyos. Yes. Lamun ibu nini ece ningal di masjid tiap subuh seseueurna budak ngora atau aki-aki. Astagfirullahaladzim. Da kitu zaman ayeuna mah Teh Rena nu adan aki-aki anu qomat aki-aki pangharepna aki-aki tengah-tengah aki-aki pangtukangna aki-aki nu maot ti heula. Astagfirullahaladzim. Maot teh nyarios terenya mah ibu-ibu meuni semangat ece ngadoakeun si aki maot. Nini doakeun atuh mudah-mudahan aki teh panjang yuswa. Amin. Pantesan ece Teh Rena Reni ngalangkungan unggal masjid eta aduna doman sanes budak ngora lolobana aki-aki. Wat kapura sorana teh ceuk bener da pura sorana teh. Eling eling umat teu eling eling titah maca Quran kalah kahweaan titah berjamaah kalah kangagibah titah berjamaah kalah kangagibah. Astagfirullahaladzim. Aya di dieu mah dana saroleh sadayana. Didoakeun para pemuda nu aya di dieu mah murang kalih ibu anu pameget rarajin ka masjidna. Amin. Istiqomah ibadahna. Amin ya rabbal alamin. Teras naon deui Bu, baginda Rasul sareng istrina sebagai orang tua nyontoan ka murang kalihna kanggo menanamkan rasa tawadu, sikap rendah hati, ulah sombong. Punten zaman ayeuna teh sakedik dipuji sedikit sombong. Ieu mah papanggih kawan lama Bu, abong-abong tos sukses ngadadak sombong gerak. Assalamualaikum. Tuh dijawab atuh Besti. Oh, waalaikumsalam. Ya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah ayeuna teh asa beuki sukses wae. Nya tinggal rarayina asa beuki glowing ciga bihunnya. Iya dong. Bajuna oge glamor. Oh iya dong. Masna oge meuni reuncem 5 kilo. Jelas dong. Sok atuh naon bagi tipsna kumaha Besti? Ya iyalah pan aku mah beunghar. Heula? Aku mah kaya raya 7 turunan. Emang na didinya ayeuna ditingali kitu keneh we hirupna teh. Doain atuh Besti mudah-mudahan saya bisa seperti kamu. Ikan teri makan apel. Cakep. Sorry kita nggak level. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tingali abi mah geus kieu emangna didinya geus mah dekil
buduk dakian deui. Astagfirullahaladzim, besti ulah kitu. Diheula. Naon, Besti? Dangukeun. Harta mah mung titipan ti Gusti Allah, betul Bu? Kita tidak pernah tahu 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian nasib apa yang akan terjadi kepada kita. Bolehlah hari ini kamu merasa selangit, awas bisa jadi besok kamu nyungsep nyungsepna. Makana ulah sombong. Jadi aya anu sombong siga tadi aya. Astagfirullahaladzim aya. Sanes abi. Oh tak aya. Di dieu mah insyaallah balalager. Amin. Dia tinggal da rarayeuna teh masyaallah berseri-seri. Amin. Di dieu mah teu sararombong dermawan sadayana. Makana omat bapak ibunya urang teh kedah tiasa ngadidik kamurang kali komo ti aalit ulah sombong. Mengapa kita harus mendidik anak kita dari kecil jangan sombong? Sabab aya kejadian kisah nyata di hiji daerah. Wios nyarita heula wios. Bapak Ibu, aya kejadian kisah nyata terjadi di satu daerah. Seorang pemuda eta teh pameget Bu, anjeunna teh sukses. Eta budak teh sukses ngarantau ka Sulawesi 5 tahun betah, 10 tahun betah, tapi tara uih ka kampung halamanana. Dugikeun ka di hiji waktu ibu ti pemuda tadi nangis anjeunna teh. Sedih, naon sababna? Bapak ti pemuda anu sukses tadi ngantunkeun maot bapakna teh. Dugikeun ka ngadu ka Pak Kiai saur si ibu, Pak Kiai tulungan abi Pak Kiai. Saur Pak Kiai, ibu aya naon? Saur si ibu teh, Pak Kiai tinggal salaki abi maot, salaki abi ngantunkeun sok atuh tulungan Pak Kiai. Saur Pak Kiai teh, ibu kamana budak ibu anu tos sukses teh ya, anu ngarantau teh ya, kamana bapakna maot teh? Saur si ibuna, Pak Kiai da di telepon teh tadi angkat wae, sok atuh bantuan pangnelponkeun. Tek teh diangkat Bu ku Pak Kiai di telepon mah, dijawab ku budak tadi. Tumben aya naon Pak Kiai nelpon abdi? Saur Pak Kiai teh, jang dangukeun. Ieu teh tinggal di bumi si bapak tos maot, si bapak tos teu aya, si bapak ngantunkeun. Ieu si mama sedih nangis sok uyeuh heula ka bumi jang. Naon jawab budak anu sukses tadi, ibu? Pak Kiai, abi uih ka kampung halaman moal matak si bapak hirup deui. Maotnya maot, sok panguruskeun jenazahna, ku abi transferkeun duitna, teu hayang apal. Abi mah teu urusan deui jeung bapak abi jeung ibu abi, teu hayang apal. Sok weh. Eta bayangkeun bapak ibu, eta budak anu tos sukses teh diaalit diuruskeun nepikeun ka ageungna, kalah ka sombong. Nauzubillahi min zalik. Makanya di sini Teh Rena Reni titip pesan untuk anak muda, adik-adik, kelak nanti kalau udah sukses jangan sombong. Jangan lupa sama kedua orang tua. Didoain ya sama Teh Rena Reni, mudah-mudahan murang kali ibu bapak sadayana teh sukses. Amin. Sanes di dunia hungkul suksesna, tapi oge sukses dunia akhirat. Amin. Tong hilapnya engke jang teteh ya pamitos sukses teras ngadoakeun orang tua. Ulah pegat anu namina ngadoakeun kedua orang tua mah jangan sampai berhenti. Bagaimana jika ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, baik dua-duanya maupun salah satu? Tetap didoakan ya Bapak Ibu, tetap didoakan, karena doa dari anak yang soleh itu merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya kita sudah meninggal dunia. Walaupun di sini ayahanda Teh Rena Reni tos ngantunkan Bu, pun Rama Teh Rena Reni teh ngantunkan waktu aksi Asia Indosiar 2024. Tesawiosnya, walaupun Teh Rena Reni ibu bapak anu sepuh-sepuhna anu tos ngantunkan, anak muda di sini yang orang tuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Dicaangkeun alam kuburna, ditampi iman Islamna. Amin ya Rabbal alamin. Doakeun oge nya Bapak Ibu, mudah-mudahan Teh Rena Renina sehat. Amin. Ayeuna Teh Rena Reni nuju safari dakwah. Kamari alhamdulillah Teh Rena Reni nembe ti Garut daerah Cisewu sareng pakenjeng Garutnya. Teras alhamdulillah ayeuna tiasa ka Sirna Garut.
sekali. Mohon. Tos jadi lajeng teras deui ka Bandung nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan sehat. Amin. Alhamdulillah sekarang Teh Rena Reni sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Nusantara Bandung, Fakultas Agama Islam jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Ayeuna teh semester akhir bade mayunan kelulusan nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan lancar. Amin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Teh Rena Reni sambil ngaji juga bari ngaos oge di Pondok Pesantren Ranca Herang Bandung nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan Teh Rena Reni istiqomah. Amin. Mudah-mudahan barokah. Amin. Ibu kapok teu kadongkapan Teh Rena Reni? Atoh aya Teh Rena Reni atoh upami Teh Rena Reni kasirna galih deui bosen moal. Ulah bosen-bosennya sareng Teh Rena Reni. Aya Teh Rena Reni oge gaduh Instagram Bu. Instagram. Alhamdulillah Teh Rena Wulandara 02, Teh Reni WD 01. Alhamdulillah Teh Rena Reni gaduh YouTube oge. Udah 1 juta subscriber ya seputar dakwah dan sholawat nami YouTube-na Rena Reni Channel. Tong hilap di sabreknya bunya, tong hilap di sabrek. Naon Teh Rena naseri? Atuh ka dieu mah kudu rada gaul. Lain sabre. Pan letah Sunda atau sabreknya? Lain kitu subscribe. Meni gaya kumaha? Subscribe. Oh subscribe. TikTok gaduh teh TikTok. Aya TikTok oge seputar dakwah dan sholawat nama TikToknya Rena Reni _0210. Nah jangan lupa di follow nya bunya Di di follow. follow. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana sehat narasnya Bu. Amin, rezekina barokah, Amin. urusannya dipermudah, Amin. anak-anak kita soleh-soleha, Amin. kagolongkeun jalma anu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Sukses di dunia, oge sukses di akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin. Cekap sakitu wae anu tiasa dipihatur nyuhunkeun dihapunten bilih tadi selama penyampaian masih kene seueur kakirangan sareng kalepatan. Dihapunten Ibu. Dihapunten Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi anu disampaikan ku Teh Rena Reni barokah tur manfaat kanggo urang sadayana. Ulah waka cengkat heula nya. Ulah, Ulah Cok. waka uwi heula. Tos ieu aya tausiah hiji deui ti pangersa Kiai Anom betul? Betul, Anom Kiai Anom. Muhammad Irfan Asyatibi nya leres. Mohon leres. Mun hiji deui Ibu ulah waka uwi nya. Mohon. Mudah-mudahan Ibu anu hadir di pangaosan elmuna barokah tur manfaat. Amin. Mudah-mudahan tadi anu disampaikan ku Teh Rena Reni tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan orang tiasa silaturahmi deui dina kaayaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.